sesuai nelayan di Pasisir Palabuhan Ratu K57 Kabupaten Sukabumi Dinten Kamis 9 April 2007. Bina Galur Carita Sukabumi Mandiri Ajeng Ageman turun lebih maju di kawitan. Pendukung produksi, penasehat, Kadisat Mutola Kabupaten Sukabumi, penanggung jawab, Kabid Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, pengarang lapangan, Kasih Darah Mitra Dispuntora Kabupaten Sukabumi, pimpinan produksi, Dr. Hesti Rasti SPD MPD, peramu cerita, Abah Ahmed Sude, sutradara dan penata tari, Toto Sugiarto SPD MSN, penata gending, Andi Iskandar SSN, penata rias, Anissa SPD, penata busana, Handika Saputra, narator, Johan SPD dan Yanti Sofyanti SPD, pembantu umum dan sesepuh puting layar, Bunda Neneng Sari Bustomi, penata rias Ratu dan Raja, Juri Permana Bandung, para pemain Ratu, Yunita Rahma, Raja, Deden Sumpena SIP MSI Sekmat Pelabuhan Ratu, Putri Katita, Rahasia Mutiara Zahra SPD, Agelengser, Abah Mepsude, penari dan pangrani, siswa-siswi SMP, SMA dan SMK Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu, Purwa Carita. Labuh Saji merupakan upacara tradisi di Pasisir Palabuhan Ratu yang telah berlangsung setiap tahun dan berlanjut secara turun-temurun. Konon, masyarakat sepanjang Pasisir sejak zaman Pajajaran berkeyakinan bahwa ibu dikuasai oleh Sang Hyang Hyang Sagara, tokoh gaib yang memiliki kekuatan. Sebagai rasa hormat kepada penguasa dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dilakukan upacara Labuh Saji pada setiap tahun. Upacara pertama dilaksanakan di halaman rumah adat Ratu Pugun pada malam harinya, dan kemudian pada pagi harinya perlengkapan sesaji dibawa ke Pasisir Timur. Sebagai puncak acara, kijang dan sesaji dibawa ke tengah laut dengan perahu yang telah dipucuk dan dilabuhkan sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Wilujeng Yapsen. Sampurasun kasadaya lutos tunduk dina ieu mangsa ngari mongko keroyok
nu di palar suka bunga galung bira dina lurut waktu anu geus tangtu dina selamang anu geus natrat oge dina wanci anu geus pasti yen saban dina poe anu kagenep nincak bulan April na awal warsa geus jadi kalangenan khususna urang basisir Pelabuhan Ratu umumna keur kumpul masyarakat Kabupaten Sukabumi pikeun mi Eli ngilang kalangan nalayan sanusantara poe ieu urang mieling anu ka-57 wajar jeung udah siapa lamun urang babarengan namprakeun dua dampal panangan muji syukur ka mantena nutos ngamalikeun ka asihna sarta ngagolidagkeun ka nyaah tu kacemaran tangga hinggang lain itu barudak gening Kangjeng Raja Kali Putri Pinalung Cunu hayu ulang papa barudak
kawani lengkah sayaga tandang sepi karisi sudah karempang enam ludeng kaya kakeung nepis bisi nganci kawani jijing rumpi dina pasti tetep aja paniatan mampu kuku jaga negara pedas nah empat garam Pegang. Ditunggu